Maksin. Maksin, aduh. Anjing, ungkat Siti. Aduh, anjing. Goblok aing mah. Rek ngadepo di kumanya. Duit 12.000 kurang euy. Geus urang ka kebon sugan aya di kebon si Arun lah. Aing mah. Aing eknin akun anyar deui we lah. Si Arun di mana? Nya di kebon apa di sawah. Aing rungsing ieu. Duit tinggal setik deui 12.000 coba. Coba we heula lah ka kebon heula sugan aya di kebon heuh. Itu Ron lah duit lah gitu mendepo Ron kadi Ron perlu ya buru umpat naon salah daguan naon aya naon ngobrol tempe obrolan duk dah ayo ngurak aya naon pe obrolan naon sih menang urat enggak teu aing ngurungkat ya obrolan naon iya aing teh aneh ya orang tadi arek masin teu jadi anjing teh mana mah usah teh kos kitu wae selot weh anjing teu butuh duit aing gabut duit si haji itu manggil aing ka kebun nya meureun gawe naik kos kitu teh bener pas bon wae pinjem da ina ge sarua pinjem yang di 20 nah sajeun lumayan tuh aing boga tapi 12.000 kurang tuh di admin lagi kurang 1.000 deui geus pokona aing menang teu menang udah bayar tah duit sakitu sakitu naik mulai udud gampang udud mah kayak bisa jadi 2 kali lipat ududna saya aing selot yang geus kayak urang anjing duit kurang kene euy geus kurang lumayan eta yang surun lah nuhun nya duitna ieu nah geus juga orang arek kasih aja lah aduh bener aya titip diraheun lah sudah itulah nah aduh buka udut udah kamarnya kebenaran dia udut bikin udutnya di biasa udut biasa siap dia ya kurang rokok ya di daguan ya nya tunggu aja daguan udut nah lumayan pakai depo kita teriak lah main pakai depo kenal lah kurang ke kebon deui kurang nyamperkeun si Arun pakai main deui aduh ini lumayan aing tadi geus aing geus ngadepokeun duit si Haji padahal mah aing duit si Haji dipake tadi nama aing meuli rokok dititam di rokok aing depokeun nah si Arun tuh samperkeun lah
hodong Ron. Suka nih geus balik mana? Aing mah. Lumayan deui aing mah. Naon? Aing geus meunang ya di Haji tadi di Tita. Duit. Oh, geus ngadepokeun. Duh, Sia. kemarin mau di Tita beli rokok ku aing depokeun heula lah. Duit rokok didepokeun. Oh. Edan. Main yeuh. Mana aing lah kacepretan kita hujan. Mana deui aing mah. Nah. Tuh. Wah. Tik deui Run. Maxwin Run. Maxwin anjing. Kalakuan. Lumayan euy. Pasti tuh aing. Run, Maxwin Run. Tuh. Wah. Wah, gini kan. Dah. Wah. Eleh. Anjing rungkat goblok. Behak Run. Aduh, Syarun. Eleh. Duit si Aji dipake rokok, kok yang depokeun nih. Aing teh dulu aing ah, itu lah. Aing mah. Geus aing teh dulu aing. Duh, kumaha ieu euy? Urusan mana yang si Haji? Duh, anjing. Run, tolongan aing, Run. Geus aing teh anu kadua kali nanti. Aduh, aing mah kumaha ieu? Duh, kumaha ieu, Run? Aing mah aduh, aing mau duit si Aji, kita beli rokok, aing depokeun. Aing sebenarnya udah tanggung jawab ah. Aing nyaman geus ka mana? Mana duit si Haji, baru pakai depo. Aing jadi aing lieur banget. saya juga vokalis. Iya anjir. Assalamualaikum. Ya, arek naros apal deui mana wajinya? Apal. Gimana? Aya buat itu, aya gini tuh. Aya gampang duit mah. Siap lah. Tiga vokalis. Gigi yang ngomong panas. Lain lah eta mah. Lain. Dua dut. Lain urang aya perlu ya jeung waji. Perlu. Siap lah. Kaina isukan. Ayeuna we. Aing nyasar geuningan ya. Lumayan lah duiteuin. Ayo antar we sekedeung. Wah, ayo sepatu nomo. Ron, tinggal Ron. Alas. Man itu kudu nyasar-nyasarkan kebun Jadi mah iman biara. Wait. Woi. Sepatu. Aing salah aku di mana ya? Stres. Gampang lah. Ayo antar lah. Oh. Geus nganterkeun ieu lah. Masih di kebun kene mah Ron. Aing mah nih kumaha geus dianterkeun. Geus disiapkeun. Saha arana teh? Itu teh lain Kang Arman. Armed. Kang Arman. Armed cenah. Ira sepatu gini beda sabeu. Ada kieu. Laur aing. Oh, teu nyaho dah. Perlu naon si Aji. Tapi dianterkeun. Geus, lain langsung ka kebun deui lah. Mana si gendut koplok teh di Tita? Mana datang. Di saung keheadna mah. Goblok teh nyaho udud eueuh deui. Kopi kuat katiis. Dut, Woi, aring maneh. Mana udud urang di Tita? Marun. Cenyawa. Oh, Ji hampura bisa Ji dipakai depo. Pakai depo Ji. Sia mah kebiasaan. Mau bener lu. Kebiasaan. Goblok teh. Ampun ting ieu budak ngadepo wae pagawean teh. Aing mal bisa ngudut ieu mah. Kan 50.000 deh.